abdi mah terkenal sebagai mubalik anu kurang sumangat. Di mana ya mubalik kurang susu? Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa riung mumpulung bongkok ngaronyok dina kaayaan geus tepuguh tetempoan jeung tepuguh rarasaan. Nu tunduh aya anu sare. Tuh da ieu mah caricing wae. 2 minggu deui sigana diumumkeun di masjid. Sok cing kompa. Nu tunduh aya anu sare, anu lapar, anu haus, hayang jajan, teu boga duit, katirisan, loba. Rupa-rupa kaayaan jalmi dina wengi ayeuna, tapi sok sanaos kitu ieu teh mangrupikeun majlis kabungah bungahna umat Islam ku lahirna baginda anu mulia nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah nu haladir di dieu tong bororing nyumbang ku dinar jeung dirham ku bungah nage bakal matak ngengengkeun syafaat Kanjeng Nabi. Atuh harapan kali doa urang sadayana nu disuhunkeun ka Gusti Allah nu nomor kahiji mudah-mudahan urang masih ngengengkeun panghampura ti Gusti Allah. Kunaon teh diaminan? Amin. Telat. Manitaqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayyakhtuwa sing saha jalma anu lempang indit ngaji syalalalala. Sok atuh teh malan abdi nyanyi ieu ngadon culak cileuk. Temana kieu Bu, syalalalala, siap? Sakali deui. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna. Amin. Pan ngadua. Oh jadi di dia mah lamun aya nu ngadua teh dijawabnya salalalala. Kieu kang ari ngaji katirisan teh. Jarawab sadayana cing jujur garaduh dosa. Garaduh dosa. Seueurat tanapi sakedik. Seueurat tanapi sakedik. Hoyong terang ciri-cirina jalmi nu pangseueurna dosa. Hoyong terang moal isin moal wios ditunjuk ku abdi. Urang tinggal heula nu mana ya? Kahili hiji mana? Ibu nu panglobana dosa nyaeta jelema anu teu rumasa boga dosa. Sabab setiap jalmi nu hirup di alam dunia pasti ngagaduhan dosa. Rek nu leutik, rek nu gede, nu karasa, nu teu karasa, rek nu dihaja atawa teu dihaja, betul? Wios nyarita heula sakedap. Baheula Bu aya jalmi namina teh nasuha. Saha cenah? Ari nasuha teh gaduh ahlak goreng adat, goreng patut. Karesepna sok pulang paling. Di antarana nu sok dipaling ku nasuha teh nyaeta sabangsaning popoean. Malah karesepna nasuha mah Kang nyaeta karesepna teh maling jeroan awewe. Naon Kang? Da mubaliga mah teu wantun nyebat kutang jeung cangcut di dieu.
Tapi ibu maling oge terangan ari jero anu nini mah teu dicokot dah horeameun. Tong boroning maling juri oge teu beukieun. Nu kadua karesepna nasuha teh nyaeta maling boeh. Terang boeh. Jadi lamun aya nu maot boehna leungit berarti dipaling kusaha? Nasuha. Hiji kali waktu Kang aya kiai ngantunkeun. Barudakna teh hariwang sieun boeh bapana dicokot ku nasuha. Nu akhirna didatangan tah imah nasuha teh ku barudak kiai. Assalamualaikum Mang. Tanah suha mah ngajawab. Ari Mang nasuha masih kene sok maling boeh. Masih atuh Jang. Sok dikamanakeun eta teh boehna Mang. Mang masuk diica we lumayan menang 200.000. Kieu we atuh Mang ayeuna mah boeh nu Bapak abdi tong dipalingnya ayeuna we digentosan artosna tah nyanggakeun 200.000 dina jero amplop. Barali kue budak kiai teh. Tetapi ibu apa yang terjadi dengan dibuka amplopna ternyata isina teh ngankur 180.000. Ya kuduna 200 ya kalaka 180.000 atuh nasuha teh ngadat ambekeun. Matakan ka urang dieu lamun ngamplop ulah kurang. Sabab urusanana jeung boeh. Si nasuha. Singkat cerita ibu digali tah kuburan kiai teh ku nasuha da ambekeun teh amplopna kurang. Barang digali nasuha reuwas kacida luar biasa. Milari di jero kubur aya seuneu ngagugudag, boehna kaduruk bahkan jasadna teh buntung. Allah ya Karim teras nasuha ngarewas kana cepilna si mayit. Kang ajengan pamitiasa mah penting isukan wartosan ka abdi naon ieu teh sababna make kieu padahal ajengan datang we tah arwahna teh peuting-peuting. Bu datang arwahna peuting-peuting. Nasuha sieun teh anu piraku sieun pan abdi nu ngomongna oge. Nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh uleman ngaji ka daerah anu beres ngaji tuluy parasmanan kabeneran dagingna teh nya ipis nya liat aya nu nyelap na huntu akang kaluman nyolekatkeun pager batur saeutik teu bebeja heula teu menta halalna kieu siksaana teh nasuha. Bayangkeun ibu mangkani ngankur nyolekakeun pager batur saeutik teu bebeja heula kitu siksaanana komo nu sok maling awi. Komo nu sok maling sendal di masjid. Ari indit make swallow balikna make eger. Biasana mah lalaki nu kieu teh. Cik atuh tong ka dibagi bungkus lah. Jadi si ibuna teu ningali ka abdi. Riweuh atuh teh ka mana ieu teh? Numawi mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Cing akur atau amina. Kieu amina. Amin. Siap. Sakali deui. Mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Kunaon jadi ruksak gitu. Geus datang dituluykeun moal pibeneran.
Hiji cenah mudah-mudahan riungan ieu urang masih ngengengkeun panghampura ti Gusti. Nu kadua mudah-mudahan sagala hajat pangabutuh nu haladir di dieu masing diijabah ku Gusti. Amin. Sadayana ya Rabbi. Ya Rabbi. Inni tawassaltu. Ilaika. Bihabibika. Wa rasulika. Wa adimil qadri. Indaka. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati allati uriduha an taqdiya hajati. Mangga sebatkan segala hajat pangabutuh hadirin sadayana. No yang gaduh murang kali sok sebutkeun, no yang budakna soleh sok sebutkeun, ibu no hayang sukses sebutkeun kang, no hayang geura ditepangkeun jeung jodona sok sebutkeun. Mempeng nuju ngadoa berjamaah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. Kunaon doa nu kadua urang nyungkeun diijabah sagala pangabutuh. Sabab rumasa zaman ayeuna keur usum hararese, betul. Apalagi di masa pandemi seperti ini pangabutuh loba ari duit teu boga. Di ditu mah ari di dieu. Panolobana ti dieu di ditu ge. Numawi mudah-mudahan urang dieu nu haladir rizkina masing dijebarkeun ku Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teraskeun Bu, masih kiat setengah jam, sajam kiat, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Alhamdulillah. Ternyata bukti di dieu mah sadayana ahli ngawadul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap salawatan heula siap. Siap. Abdi sakali hadirin sadayana sakali siap. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Satukan hijikeun ti awal nepi ka akhir, lain diturutan. Siap hijikeun siap. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Sadayana. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Berdoa berjamaah sampai di dia gitu. Tahlilan kaki kiai nuju bulan. Bara demoan ieu teh. Tina di luhur mah caricing wae. Akang mun dek maot atuh.
Mun eueuh pisan kahayang ditingali teh. Sok nu teu nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Siap sekali ini siap. Tahlilan ka kiai nuju bulan kasurupan kamautan nyolatan mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit di dia kiai sama ngotong mayit cek si ibu eta kiai kaceplosan kumaha Allah ya Karim sampai urang digubrakeun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT urusan lain jeung RW urusan lain jeung kepala desa tapi jeung kia ajang-ajang mangkaning ajengan kiai hese gantina Kang ayeuna sok sanajan ibu masantrenkeun budak mang tahun-tahun di pasantren belum tentu sanggupeun ngagantikan ajengan betul. Pan hese jadi ajengan kiai teh. Contohna seperti pidato we hareupeun batur. Pidato teh gemper Kang. Lamun nu gemper dititah pidato jadi kieu hasilna. Contoh. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kadut ilahi Rabbi. Kuduna kadat pedah gemper jadi kadut. Terus nyebutkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin sayarrayah. Nah naon oge lain ku ahli nama hese. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadirus sa'ah. Lamun hiji perkara dibikeun lain ka ahlina maka tungguan karuksakan eta perkara. Seperti ngumumkeun kamautan we di masjid pan ripuh lain ku ahli nama. Contohna kieu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos mulih ka rahmatullahi wa barakatuh. Atuh dijawab waalaikumsalam. Betul. Kurang-kurang nama hese Pak jadi kiai jadi ajengan teh. Numawi abdi dongkap ka dieu oge sejak tabarukan we ka kersana guru-guru urang nu aya di dieu. Mudah-mudahan abdi masih ngengengkeun kabarokahanana. Amin ya Allah ya Rabbal. Nuku sim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, tikawit Bapak RT, Pak RW, Pak Kades sinareng kadusna, Bapak Hansip TNI sinareng Polrina, Pak RT aya. Saha Pak RT na? Bapak Yayan. Bapak Yayan Pak RT. Masya Allah, alhamdulillah wasilah mantena abdi tiasa silaturahmi ka dieu. Mantena nu ngulem abdi. Atur nuhun. Tah ibu atur nuhun ka Pak Yayan abdi tiasa datang ka dieu teh. Urang doakeun Pak Yayan cing sehat lah. Amin. Asa ngadoakeun Pak RT tara. Astagfirullah. Ciki bisi salah dangu sakali deui asa ngadoakeun Pak RT. Bagus, jujur. Osok ngadoakeun Pak RW. Osok ngadoakeun Pak Kades. Sami bu pemimpin oge ku urang kudu didoakeun sabab capek jantan pemimpin teh. Komo RT jeung RW mah leheung ari jadi presiden nalika diomongkeun ku urang dieu moal nepi. Tapi di mana-mana jadi RT jeung RW di dieu nalika aya nu ngomongkeun pasti bakal nepi. Abdi ge apal urang dieu sok ngomongkeun RT jeung RW. Pedah jalan rusak, pedah aspal ipis ger nyalahkeun ka RT jeung RW. Cek ibu teh, Gusti, ieu jalan rusak deui,
atuda kuduna aspalna teh kandel ari ieu mah ipis sigana teh dihakan ku RT RW na. Ibu ti iraha RT jeung RW ngahakan aspal. Atuh meureun harideung huntuna. Betul. Lamun aya kejadian di hiji kampung kan pasti nu ditatanyakeun teh saha RT RW na. Komo ayeuna keur usum BLT jeung bansos. Nu teu kabagian kan nyalahkeunna ka Pak RT. Jadi aya nu kitu. Belah mana diukna? Pak RT ieu tah. Ieu ning Pak RT ieu tah. Karunya teuing Pak RT sok disasalahkeun aya kamalingan di hiji kampung pasti nu ditatanyakeun teh saha RT RW na padahal Pak RT RW teu ngilu maling. Aya oge kang di hiji kampung teh anu parabola parawan jebol ti heula eta parawan. Pasti nu ditatanyakeun teh saha RT RW na padahal RT RW teu miluan nyoblos. Betul. Capek jantan pemimpin teh salaras nama urang oge pemimpin jang diri urang sewang-sewangan mimpin awaknya lira geus hese komo deui mimpin awak bah. Tidak kumargi sakitu urang doakeun para pemimpin urang Pak RT Pak RW Pak Kades di dieu mudah-mudahan masing sarehat amin. Masing diparanjangkeun yuswana dijembarkeun milik rizkina. Oke masing tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah. Nukusim abdi dipika hormat para panitia penyelenggara anu parantos ngorbankeun harta, tanagi, pikiran, oge waktosna kanggo nyukses ke dieu acara. Mudah-mudahan masing dibalas ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 orang, maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Mangkaning dipilari-pilari ieu jamaah nu hadir aya 5.000 orang ya. Aya teh. Capek bujanten panitia teh. Biasana panitia mah saacan acara nguriling ka unggal kampung bari mamawa kenceleng. Biasana di ditu ieu mah. Ari di dieu. Di ditu mah ibu panitia teh gogorowokan mamawa kenceleng teh bari kieu. Muludan barade ieu nyumbang muludan. Aya nini diuk hareupeun imah jang ka dieu. Rek muludan nya. Muhun nini saha mubaligna eta mubaligna teh neng nais naon menang mais. Ari sini naon anu dipais neng nais di Bandung Barat. Oh neng nais ya tuh nini rek nyumbang jangan amplopan mubalig barasa teh nyebut duit tina jero kutang nu gambar bedog alias 1000. Jadi harga mubalig teh astagfirullah cing ditebihkeun. Orang doakan mudah-mudahan tahun payun acarana masih langkung meriah. Jamaahna masih langkung seueur. Ya Allah ya Rabbal. Nukusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu cantik jelita mirip si Andin dina sinetron Ikatan Cinta. Osok naronton tara urang dia. Ibu osok tara. Tara kaliwat. Resep ka masal resep. Abdi mah resep ka masal teh. Matakan datang ka dieu teh rek bari neangan sugan aya nu herang. Eueuh rarumek. Pemudana nyarumput sigana. Mudah-mudahan riongan ieu masing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimin ulama. Masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Oke masing dijauhkeun tina wabah penyakit virus. Nah tadi aminan. Telat. Alhamdulillah geningan di dieu mah sok sanaos hujan tapi jamaahna meuli seueur. Bahkan nu hadir lain jelema hungkul.
Satu ge aya juri ge aya sih kan. Kan bedana juri jeung jelema mah ari jelema resep cicingna dinu caang, ari juri mah dinu paroek. Itu lo baca cicing dinu poek berarti eta teh nyumput. Tuh katinggal teh rokokna we hungkul beureum. Bukan bayaran penting mah ngaji. Anu ngamera nyumput. Teraskeun. Ada acan. Bieu mah karek pemanasan ngan geus panas teuing. Ibu ruas henteu milari abdi. Ruas salak teh kasaha ning meis? Nyaeta salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki. Punten zaman ayeuna dina rumah tangga pasti aya wae salah sahijina anu ngagaduhan sifat goreng adat. Si bapak goreng adat, dahar hayang kariam, baju hayang kari make. Di dia aya keneh bapak-bapak anu sok ngomen masakan pamajikan. Ibu nyayur kurang uyah diasaan ku salaki, cek salaki ibu teh, Gusti rumah tangga 7 tahun can bisa keneh nyayur. Sabaya keneh nu kitu. Nu belah mana si bapana? Yo Pak cing ngarti kana kacape pamajikan teh. Kupingkeun da sabenerna mah nu kudu masak, ngepel, nyuci piring, nyuci baju eta teh kewajiban salaki. Eta teh kewajiban salaki, kabeh ge istri mah ngan ukur hiji, kewajibanna nyaeta taat ka salaki. Mun ceuk salaki masak, mun ceuk salaki nyesel, mun ceuk salaki ngepel. Kartos teh Bu. Kudu nama Pak pagawean imah teh dibagi-bagi tong diserahkeun ka istri hungkul. Lamun diibaratkeun istri mah sebagai pondasi dina rumah tangga. Nu ngurus imah, nu ngurus salaki, nu ngurus budak saopat-opat, nu gede teh bese, nu cikal amandal, nu bungsu bisu, nu awewe conge. Eta kabeh lolobana diurus ku istri. Capek jantan istri teh matakan bapak bagi-bagi tugas di bumi teh, betul Bu? Satuju? Ulah goreng adat Pak ka pamajikan teh. Ayeuna sami ibu perbaiki akhlak ka salaki. Suguhkeun salaki teh akhlak nu sae, suguhkeun salaki teh kasopanan. Lamun ngaliwat payunan salaki cing rangkuh, terang rangkuh. Kieu tah. Salaki di payunan ibu bade ngalangkung kieu nyariosna, punten sayang. Atuh heueuh piraku punten monyet. Cing romantis ka salaki teh, punten bebeb abdi bade ngalangkung ngeser heula sakedik osok kitu tara. Sigana ieu mah si bapak keur ngagoler ka tincak beheungna. Nepi ka disada engge. Sugan menta hampura kang dah henteu kalah kadicarekan titah saha cicing didinya. Halang-halang. Betul. Da ibu-ibu ayeuna mah kang siga angkot kumaha setoran. Lamun setoran leutik nyangeyeng. Betul. Ibu jawab cing jujur, lamun salaki ibu damel di luar kota, bulan hareup mending keneh salaki balik teu mawa duit atawa duit ditransfer salaki teu balik. Mending mana? Istri nu solehah mah pasti nyariosna kieu Pak. Ah neng mais ibu mah mending keneh salaki balik sok sanajan teu mawa duit sabab rindu ka salakina lain kana duitna. Betul. Zaman ayeuna mah kang ibu-ibu nyarebret paranasan. Dina pengajian pasti socana ngareret kanu gelangna ranggem. Balik ka ka imah ngahulang si ibu mah. Teu beunang ditanya. Cek salakina mah kunaon cicing wae.
cek ibu teh bapak tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna teh dirantai pagede-gede rantena bapak tingali atuh pamajikan batur mah kabeh masna teh 22 karat 23 karat 24 karatna ari urang meuni teu sakarat-karat acan cek salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek ibu-ibu tatangga kabeli kulkas ibu nu paranas tiris muriang masuk angin ningang dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas tatangga kabeli motor ger diaroromongkeun cek nu belah dieu ibu tuh tinggal si itu mah kabeli motor anyar cek nu belah dieu eta mah meunang nganyuk apa di mana eta meunang nganyuk kaciri meunang nganyuk mah sadana oge ngiri di ya kupingkan gua udah mau ngiringan mayar atuh betul nah jeung sok diararomongkeun tatangga teh zaman ayeuna mah nyarebret Kang bener ibu-ibu teh paranasan kuduna mah kieu ka salaki teh bapak tingali tatangga mah pamajikanna geus 2 ari bapak iraha ibu bade kitu ka salaki bapak hoyong dikitukeun cek si bapak teh aneh nais bapak mah boro-boro 2 pamajikan teh hiji oge geus ripuh betul betul buku ibu nu ngaripuhkeun sok bucing sadar ibu lamun aya pangabutuh teh sok bebeja ka salaki betul hayang beli make up duitna ti saha hayang balanja duitna ti saha hayang beli baju duitna ti saha ibu belaan dandan satakar kebek make lipstik 5 cm bedak Wardah aya Wardah Garnier aya Pons aya MS Glow aya Seger Senau aya murah 5 ribuan halis dikerok diganti ku sifat tapi kasiga mad wajib mutasil panyangna eta sifat turun hujan lumpat keluar nyaitan pepoean asup deui ka imah leungit halisna percis kalong wewe can sebeu keneh buuk diwarnaan pabrik cat kabeh pinah kana buuk dibeureman dikonengan di hajaan bungkus ku daun kulub sirah ngaranna ari geus dandan satakar kebek kitu ibu disuguhkeun ka saha tukang sayur di pasar tukang asin di pasar betul lieur henteu sidik eta make up duitna ti salaki ari geus dandan disuguhkeun keur batur lieur teu saha nu lieur salaki teu seri rumasa berarti sok rek bobojang salaki teh cinggelis darang doseula osok tara nganggo acung nu sae osok tara nganggo sesengitan osok tara teh hiji acan ya pantas berarti lamun si bapak di jalan papangi jeung awewe nu geulis sok rada molotot sabab di imahna ku ibu tara di servis ieu mah sigana rek sare jeung salaki teh buuk reuwag-reuwig dahdir ngabarah bae daster nu geus belel atuh salakina pas mukakeun panto kamar teh kalah kamaca ayat kursi kapajarkeun teh eta mah kamar dademit ti ayeuna mah sok perbaiki akhlak kasalah suguhkeun salaki teh kasopanan suguhkeun salaki teh kageulis barade moal jarempling kitu mah pi moalen kan aku mau ece lah pesan nu kadua ti abdi perbanyaklah sholawat sakali orang maca sholawat ka kanjeng Nabi Allah bakal nurunkeun 10 rahmat 10 kali orang maca sholawat ka kanjeng Nabi Allah bakal nurunkeun 100 kali orang maca sholawat ka kanjeng Nabi Allah bakal nurunkeun 1000 rahmat jeung ketika lisan orang mampu bersolawat ka kanjeng Nabi alfa marra tegasna mah
mah 1000 balikan la yamutu hatta yubashira lahu bil jannah. Moal waka dimautkeun ku Allah kecuali maut nyandak pangbubungah syurga. Lain amin amin sholawat. Amin hungkul sholawat ente. Betul Bu? Osok sholawatan sabaraha kali sadinten sawengi? Sabaraha? Cek si ibu dah neng nais ibu mah sholawatan teh nalika atahiyat dina sholat. Betul. Sok ayeuna mumpang-mumpang nuju sasarangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wan nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wan nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wan nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita yang harus mah tekun ulami, nu penting mah kahar, singkat, padat, melekat, kade poho balik mawa ilmu numan. Kieu resiko ngomong jeung ahli barang hakan teh. Tadi pas datang aya budak leutik lulumpatan bari sholawatan sallallahu ala Muhammad balikna mawa barakat hanjakan ngan kursa eutik sigana dilegleg ustad. Can beres ngaji geus dipitnah ustad teh ku budak leutik. Mudah-mudahan non rumin ku abdi didugikan masing aya manfaatna khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Atuh urang doakeun di dia pesantren Darul Ilmi mudah-mudahan masing tambih-tambih kamajemanana, masing langkung seueur santrina, amin. Oke, masing tiasa ngahasilkeun santri-santri anu tiasa bermanfaat bagi masyarakat, amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten pilih seueur kalepatanana kumargi abdi masih kene seueur diajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi